Di
Pamulan sastra tinuara panjiang engawuwus negih kanda Purwantara. Purwa hartosipun wiwitan, tara hartosipun kraton, karaton ingkang diango jejer sinarita boten wenten malih. Kejiabi ti salabeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Purbakansana, Nagara berat beunghar engkang dados nalendra dudu telu dudu loro, anging sawiji-wijina hinggih mangnusa pengawak denawa kekasihipun Bibisik Prabu Purbasakti. Ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dentapin lalipiting sososari nenggana waratna. Lemek babut prangwedani ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari. Mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinuk murubmu biara kadia kunang-kunang. Remagan klian patih Purbadenta lan suwiji senopati kalapidek sasami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra. Watakuanto sang nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan pengawakan jangkung gede simardada bewesi merostaya papadana pasemon lirbang barongan upamangan deka gelegerin alas bengkah sotsan nyorot nandingan surya kembar. Anu dina waktu ieu sang nalendra kenging kabungah anu luar biasa wireh putrina anu kakasih Dewi Purbaningrum parantos tutas tina masantrena kalayan parantos pinuh kudidikan rohani lan jasmani nyaeta ngudag ilmu bab kamanusaan. Sadayana sami ngantos kana dawuh nalendra teu aya anu wantun batuk-batuk acan pangaruh tina luhurna wibawa sang nalendra. Sang nalendra iya saur nira tanana panjang sinungki iya senengih sabda tanana panjang senengih sabda
batin dening asih ya dening asih ya kang asih ora katarang sewakan busana maneka warna busana maneka warna seritin ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna sarba kapus pitengudian nangiang pajeraking sarwa rukma ya sarwa rukma renggeng manik narawata di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana Sang Nalendra bibisik Purba Sakti Remagantian Pati Purbadenta lan Senopati sami tungkul hamari keludat jemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra watekwanto Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikan ibu anu payus dipiagul kalayan dipireus lan Senopati yap kaharep kaulah Sri Paduka Gusti pupu dening ati abdi Gusti nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sama pangabaktos konyo panjenengan ditarima pujastuti sampean kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikeresan naon Sri Paduka heula anak tenang we Paduka abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semrah baktos kahunjuk panjenengan heg ditarima kahunjuk Kakang Pati nuhun ki adi nuhun ditampi bae kalihna ti eta aya pikeresan naon ieu teh purwa panjenengan kersani malam tansah diajeng-ajeng Gusti tak ieu geuning ai kagungan karaton sisi jalan teh ieu Purwa dihaturadan linggih leres. Saperkara mah hayang panggih, hayang ngobrol kieu ngarariung. Tau. Da ai anu aya patula patalina jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine. Anu demo geus rada areureun.
rada tiis karasana tiis seuli herang panon leres paduka kadua nati eta ngahaturkeun nuhun Ki Adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir leres Gusti sajaba nati eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Ki Adi ka Senopati ka sajumlah aparatur nagara oge ka sajumlah masyarakat nagara anu parantos ngiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeunkeun sakatuhu nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea di malam kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa diestokeun paduka malihan ai masyarakat didinya mahkulan Gusti belah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna cantina air bersih nya kalaresan kapan lurahna teh anyar deme 2 minggu ieu teh nya juragan Anik nya atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD ayeuna teh kengeng bantosan anu parantos katinggal diwangun kulan Gusti heeh atuh dina pendidikan ayeuna sakedap depan bade nyebar ngeunaan puad di mana puad eta sesepuh ti nya ti Ciburia is eta mah kiai atuh Ciburia Ciwidey hari puad teh nyaeta pendidikan anak PAUD sanes puad pendidikan anak-anak usia dini itu kulan Gusti parantos disebarkeun kangge pigurueunna mah ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan da puguhnya kitu kapan ieu nagara urang teh mereyogikeun sumber daya manusia nu berkualitas syukur itu kulan Gusti sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu hareng-hengna kulan Gusti pajejet kudu deuleuan taena mah urang ngeureuh we keun anu parantos ruksak mah nya ayeuna urang omean deui utamina nyaeta dina ngadidik marurang kalih waktu eta teh anu laras-laras kedah micinta ka lemah cai sorangan kitu kulan Gusti ya kahiji micinta kana lemah cai sorangan kaduana micinta kana budayana sorangan alus margi katinggal ayeuna teh barudak teh eda kaulinan diburuan teh parantos hampir laleungitan mode gondang galah sasalimpetan encerak iya ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti iya eta we anu apa teh si Pombob iya sareng Doraemon kitu kulan Gusti sok ronjatkeun sajaba nati kitu kaula teh ieu teh luar biasa menang kabungah teh Ki Adi leres kulantara